merenang ay kuring balik ceramah jam 2 jam 3 Janari kadak datang budak santri di masuk hararudang muka bagasi mobil sok aya gardus berkat tilu kardus berkat tinu hajat di panitia biasana kitu kimu biasana urang mah ulah ninggalkeun adat kebiasaan sok rocep tarkul adat ada wah eta keteranganna ciri khas eta mah ciri khas balik ngaji mawa berkat jangan dilupakan sebab trauma pernah kejadian kuring balik ceramah teu babawaan pernah capek datang ke imah dipitah ku pamajikan jalan-jalannya jalan-jalan ceramah neng ceramah kuring teu mau berkat panitiana pohoeun kurang kumaha kuring ngajelaskeun terus mah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan harita jadi peringatan daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung nu hajat demi kardus nah eta hampura kieu hampura ulah dianggap euy oh siapkeun dana siapkeun maksudna kitu sok pohoan nu hajat masuk pohoan mobil belah ditu kieu tadi aya belah ditu kudu dibejaan